Bisa Lantaran ayeuna bulan Rajab, apal deui geus tanggal sabaraha hari Pak? Apa? Tanggal 5. Salah. Bisa. Salah. Sabenerna mah ayeuna teh geus tanggal 8. Berarti urang ge bener geus bisa. Kan 5 ujung 4 jadi sabaraha? Bener ku kitu nama mane boga ide kitu di mana kan urang mah dulu di sini sate.